Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. La uqsimu bihadzal balad. Kami merhatikeun pisan ieu nagri. Wa anta hillum bihadzal balad. Jeung maneh matuh di ieu nagri. Wa walidin wa ma walad. Jeung perhatikeun karuhun katut rundayanana. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Saestuna manusa teh ku kami diyugakeun dina kaayaan ripuh. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Naha manehna nyangka yen taya pisan nu kumawasa kana dirina. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Manehna nyarita kaula geus ngahamburkeun harta banda anu kacida lobana. Yahsabu an lam yarahu ahad. Naha manehna nyangka yen taya pisan nu ningali ka manehna. Alam naj'al lahu 'ainaini. Naha lain kami geus ngajadikeun dua panon keur manehna. Wa lisanan wa syafatayn. Jeung letah hiji katut biwirna dua. Wa hadainahun najdain. Jeung apan kami geus nuduhkeun ka manehna dua jalan. Falaqtahamal 'aqabah. Tapi manehna teu daekeun nyorang jalan rumpil Aqobah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Jeung naon anu ngalantarankeun manehnya ho naon ari jalan nu rumpil Aqobah teh? Fakku raqabah. Nyaeta ngabebaskeun budak beulian abid atawa amat. Au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Atawa mere dahar dina mangsa kalaparan. Yatiman dha maqrabah. Kabudak yatim nu dareukeut karabat. Au miskinan dha matrabah. Atawa kajalma miskin nu lara balangsa. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tuluy manehna kaasup kana golongan jalma-jalma anu ariman jeung anu silih wasiatan kana kasabaran sarta silih wasiatan kana silih pika asih. Ulaika ashabul maimanah. Maranehna teh golongan katuhu. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Jeung jalma-jalma anu kalupur kana ayat-ayat kami maranehna teh jalma-jalma anu sial. Alaihim narum muqsadah. Kamaranehna seuneu neraka dirungkupkeun.